Kalau si mie mah kudu aduh. Aduh, ini kia ya loh, ini kia loh. Bener. Bodoh. Kok nih. Biasa we ieu ini ngerebut lahan parkir. Oh, ira. Mari. Si mie kamu. Buksa kan. Bunga mana aja ke posisi areuhnya cenah. Jeung mie aya. Ayo dijawab kunaon. Kenal sih? Nah, gue parah itu dijorojek tingali. Ulangnya Ayo cek jika tuh. Aduh anjing. mana eta? Mana yang ini balik tadi? Lipu. Aing teu ngelakeun. Swag ieu Kemana yang baru dah ulang dia masukan. Serang deui. Meh kuatnya orang ngerekrutan heula we atuh namanya. Heeh atuh. Mantain aku mana? Enak kieu we nya. Kan dengan kene kamu ayeuna cigana mau kalau leuwih loba di nu asup eta kudu lapak parkiran eta loba nyokot. Urang kudu nyiapkeun anggota heula ieu. Urang ngarekrutan barudak, urang nyangan barudak. Si yang kemana? Nah gampang lah. Diharap Jalan. di jalan ya. Nu daek urang rekrut. Nah, itu orang yang baru. Rekrut. Jag-jag. Ya. Ini cara kali tinggal. Ke mana? Ini Ke mana deui? nguruskeun heula itu deui lah. Mantep boga usaha atuh jadi. Hati-hati dong gelut deui nya, awas mau gelut deui. Ini teh lah atuh. Ya, ditambah terus Mina. Sok. Hati-hati nya. Perut aja. Nun. Nganyuk ah. Kon lah. Ah, jajan api aja. Mai dia lah. Gimana? Si warna tebal ini. Diceplak, diceplak. Ah, masalah. Nganyuk bae. Aku batang lah ngeuting. Mah teu gede teuing mayarna dia yang ke Batak ongkoh dia teh. Udah ya. Udah cep. Udah. Mesin nak. Ayo. Bagi acar cep euy. Mana tuh cep? Oh iya. Aya. Ayo. Tuh lah cep. Kan, udah geran bisa. Tapi apa? Tapi lulungan udah geran bisa. Tapi lulungan. Anjing bisa. Oh, bener lah. Malah anjing goblok. Urang putu euy. Lawan barudak. Oh, sia mungkin. Oh, pasukan. Gampang urang mungkin yang di ditu loba. Oh, di dinya loba di luhur. Oh, di ieu pokona mah aya. Apang kan ke. Apang nang nyetel-nyetelkeun di nyetelkeun yang nyetel. Tetep paket jelema aja pret tunggul pokona ayo lah. Ayo jalan repet jadi gampang urang. Ini deui ngan aku. Ini deui. Oh, sebilulungan deui. Udah tarompetan teh geuningan dengan teh. Gimana lah? Kenapa bisa guna teh lagu mah. Sok lah dinya balakan kita pulang. Ayo neo. Tapi lulungan guys. Lulungan mana sih kemana? Ayo ke warung aja. Gas. Cep. Banyak kok iya cuma ajar rebut dia lah. Banyak. Kurang aja kok. Milo yang mana? Pokoknya mah. Ah, ayo pokoknya mah. Ada mah. Hanya gitu aja mah pengen teh. Ayo, apa? Cep. Ayo Milo itu ada Ayo ke mana ya teh? Produk teh butuh pasukan. Cuma tuh dak ieu tinggal barangnya kayaknya. Gampang balas dan preman. Jadi nyerang gitu. Kudu dia mas tenggeuleun atuh. Pisan mau milu mah. Ayo lah, harapan ayo. Number 3. Iya. Ayo kita. Ah, jangan maju jeruk meureun nenek kamu. Ayo, belum.
Biarkan ku menggapai memelukmu, menjagamu. Mantap tuh. Oh, main manggil gue tapi manggil sok lah. Oh sih. Gitu. Kenalan atuh. Teh. Nek naenan tae. Sai dolana teteh. Teh ngeunaan deh. Teteh lah. Teteh ngeuli. Nu hayang euy. Nulis. Aja hayang. Ya hayang. Anu barudak mah. Aja kenalan kali dia juga naikin atuh. Ya, saya kenalan. Atuh teh. Tapi kenahan oge baru dia juga nu bager. Yang ke satu jadi orang lain kita kenal. Wen, kemana mana? Pundungan. Mana nu ngetruk mana nu pundung? Jelas. Begitu, ini kenalan tuh. Cicik atuh urang gila. Idoi. Ici. Kuat. Aya saha? Ieu mah John. Ais, jawab eta. Iya, Lu siapa? kata. Mata bayang mari kes lagu ih. Sok katanya saha kita. Tapi biasa lagu gitarnya. Oh, Biasa. buru. Soal tapi nyanyi atuhnya. Ambil gitar. Sok abi nonton gitar tapi nyanyi. Sok Lagu naon? lagu Kerinduan. Anjir kerinduan. Sakat sa. Kerindu ke sana. Deui abi juga naon. Ka urang teh. Lu cepet sih nyanyi. Sok. Timemiti. Heeh. Sok. Urang teu mulai atuh. Langsung rap we. Langsung ya. Di mana ada teh? Gelisah. Hati gelisah sejak kepergianmu, tak sabar hati tak sabar menanti segeralah kembali Maban. Dia tuliskeun nomor HP na. Cicik urang kieu. Emang mah hayang. Baik. Pak Boy. Cicik. Tuliskeun nomor atuh nomor. Dia dikeun HP na tuh. Iya tuh. Atau abi bade heula nya. Kayak ulin ulin atuh. Ulin itu gitaran abi ulin. Wah, ulin Gitu, lah, eh. ulin. Nya abi ulin lagi tadi ieu mah. tuh jeung urang gimana gitu. Abi heula teh nya. Ngomong teh nya. Ayo ah. Oke. Dadah. Gua HP
Bye. Juli kadi kenapa?